Mang. Sehat, Kang? Alhamdulillah, Mang. Terus di mana, Mang? Hah? Terus di mana? Oh, ulin jalan-jalan. Duh. Urang Gernon tuh. urang meker sugan aya ieu we emak man rek ka pasar neang tajil ojek, Mang. Urang teh. Ojek? Nya. Oh, ngojek wae. Apaan? Kene kos mamang atuh. Naon? Mamang sok milu wae jeung bapak. Kemana? Ayeuna teh bapak teh tos mikeun-mikeunan jang ruti lahu. Oh. Urang kamari 2 poe nya keur poe naon urang teh. Neneangan mamang ka imah. Poe rebo nya. Poe rebo meureun, tanggal 4. Nya. Heeh. Urang teh ka imah mamang, cen teh ka mana si mamang eueuh sore keneh intinya. Heeh. Tek diajak ngurak cen teh jang neang ieu jang buka euy. Eueuh ka mana? Nya, kamari teh mamang kan tanggal 4 teh poe rebo teh milu ka Kawali jeung bapak. Acara naon nih? Eta acara tarling sakalian mere ruti lahu. Di Kawali. Heeh. Oh nya. Urang cek bejawe tadi. Kopatan di ekskuadanan Kawali. Anu narima teh. Oh nya Ramadan berkah teh bener ieu nya. Oh, mantap. Bapak mah kumahanya, Kang. Jadi sing sehat we gitu. Nya memperjuangkan masyarakat teh bener-bener nya. Nya bener. Jadi niheulakeun heula kepentingan baturnya. Kita ngaheulakeun kepentingan batur. Kapan eta teh sarua jeung siar eta teh. Nya. Kela ari mamang. Ayeuna ka mana? Mamang mah ulang jeung cukrak. Yo, urang can payung ngojek ya yuk. Mulang. Lambung lah. Ih, geus. Bae goceng bayar. Bayar ya.